Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui. Tiasa sasarangan deui sok sanes mung di jamantar. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katuanda dina dinten kamari jajarna si Kamil anu ka-20 genep. Mudah-mudahan ku ieu acara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalebu pangabarahmana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana we ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda tangga-tangga memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra saperti yang kolong dengan waktos mangat urang dilajengkeun wae dongeng sunat wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Trung. Pala mitra kaum dangu sadayana. Anak buah ti paguron lupat jati rasa penasaran ku ayana dia lopa anu bebersatan tapi anehna dia lopa teu nyerah. Srog salah seorang anak buahna harita maju ke hareup. Eta anak buahna teh minangka meureun pamimpin di eta perusahaan tapi pamimpin di eta paguron kokolotna barudak boga kemampuan dina ulin bela diri tangtuna leuwih punyul tibatan babaturanana. Dia lopa tetela anjeun hebat tapi kula ieu kula kepercayaan guru kula Jatiwarok moal kudu mundur ku anjeun. Anjeun buktikeun sakan urang ulah kur ngadon babaung hungkul ayo buktikeun. Kurang ajar rasakeun yeuh curelat. Eta anak buahna lupat jati murid lupat jati hari tengah curilatkeun awakna mari gerakan anu kacibeda bisa cepet tur gancangna tang tu beda jeung anak buahna nu tadi nu nyerang ka manehanana. Sedengkeun dia lopa ningali gerakan anu cepet harita ku tiba mesem lantaran saja sakumaha cepetna anak buah tetep anak buah. Ya lopa halika kurtibah narik sukuna saeutik plos serangan anak buah lupat jati harita ngeplos. Sedengkeun dia lopa oge harita kurtibah nepak kana pelebah leungeun eta jalma henteu magunakeun tanaga sapinuhna kurus saparapat tanaga yupak geleong eta jalma langsung geleong leungit keseimbangan grubruk eta jalma sempat ngedupluk orejat deui dadana katingali turun naik lantaran ngarasa era ongko ngarasa sadi hina ongko lantaran kunaon dia lopan teu neungeul ka manehana padahal lamun keur tibah neungeul dia lopa tangtu manehana bisa kateungeul. Kurang ajar dia lopa sing bener gelut teh. Kurang geus bener gelut mah tinggal anjeun anu menerkeun ulin bela diri anjeun. Cek dia lopa tuh puguh we eta jalma langsung asa kahudang amarahna cek pikirna dia lopa ngomongna kawas ka guru non teh kawas guru ka murid wae. Kurang ajar sia setan alas rasakeun yeuh curelat eta jalma beuki tarik we ngagancangkan dina gerakanana seranganana harita pasusul-susul jadi ibarat guludug anu rek nyambeng kana awakna dia lopa harita ku tiba sanes curilatkeun awakna ka tukangeunana nu saterusna dia lopa harita ngepretkeun leungeunna kana pelebah punuk eta jalma hiu plaku dia cungkel eta jalma langsung ngacungkel langsung ngagebrukna mru teu bisa walakaya deui datang di sabara urang harita anak buahna rengkenek harita ngerengkenek tapi kadenge sora anu andaruan nahan kana sakabeh gerakan eta jalma tahan kabeh tahan anak buahna nu kurang leuwih aya 5an harita nu penasaran ka dia lopa harita eureun mararatu dia lopa oge harita ngareret ka jalma anu ngomong terus bagaya kula Jatiwarok sesepuh ti paguron lupat jati kaula benta dihampura sabab anak buah kaula murid-murid kaula anu memang tuboga tata krama katamu geuningan saha salira teh ya lopa nu nangtung neuteub seukeut ka eta jalma anu pinuh ku karisma. Ya lopa dina pikiranana eta jalma pasti guruna anu tadi ngaran Jatiwarok sabab dina gerak-gerikna katingali tenang tidak ngomong oge bener. Hapunten Ki
abdi parantos ngariweuhkeun di daerah ieu. Teu nanaon. Anak buah kula memang kawas kieu. Saha salira teh? Nepangkeun abdi Diah Lopa. Diah Lopa. Barudak. Mun guru beresan sagala rupana. Diah Lopa. Sumun Ki. Mangga. Urang sinang heula ka bumi ka paguron. Dekedah Ki. Ayo. Urang ngobrol di ditu bari ngaleut geura. Ayo. Antuk namah Diah Lopa piraku kudu nolak. Patarang-tarang anu mana deui eta teh guru. Dina omongan-omongan oge geus yakin eta guru teh memang bener. Bantukna Diah Lopa harita dibawa ka jero paguron uki Jatiwarok. Jatiwarok anu dikenal luhung ku ilmu jemar ku panalar. Hiji jawara anu geus moyan. Tapi dina budi pekerti Jatiwarok henteu pilih-pilih. Rek nu kumaha, rek nu loba tukang dagang oge nu sok areureun dirinya. Terus dititah sare. Nu kapeutingan oge sarua. Dia nanti Jatiwarok memang bager. Sumaha gelis. Ceuk Jatiwarok harita nita diu ka Diah Lopa. Diah Lopa manggut. Hatur nuhun Ki. Mangga, teu kenging sungkan. Mangga. Barudak. Cik pangnyeunkeun cai teh. Jeung susuguhna ka dieu. Ceuk Jatiwarok harita. Kek Jatiwarok harita diu. Jatiwarok anu make dudukui totopong atanapi totopong lain dudukui tapi totopong baju anu sing sarua hideung tangan panjang kahanapna anu saeutik make samping geus jadi kebiasaan Diah ante Jatiwarok memang make pakaian ge punten geulis bade angkat ka mana tuh itu urang teh Salaresna abdi teh nuju aya nu dipilarian Aki. Aya nu dipilarian. Kinten-kinten saha nu dipilarian ku Yai Diah Lopa. Anu dipilarian ku abdi teh nyata mangrupikeun hiji jalmi anu namina si Kamileung Ki. Si Kamileung? Diah Lopa harita melong. Sedengkeun Jatiwarok harita ngarasa kaget. Barang ngadenge Diah Lopa keunyangan. Si Kamileung. Ke. Punten gelis. Da aya hubungan naon antawis salira sareng si Kamileung. Diah Lopa sajongjongan harita tunggu. Salaresna Kang Kamileung teh parantos lami sasarengan sareng abdi Ki. Panginten pamitu kasar nama si Kamileung teh calon panginten. Insya Allah Ki. Pamenawian. Memang nak kunaon make dipilarian kawan. Kapanan panginten sarang sang Yai. Si Kamileung bantrok jeung hiji jalmi anu namina Ki Aub. Aki Aub. Ih. Ke. Bantrok kakuatan sareng Aki Aub. Sumuhun Aki. Dugi kakeun si Kamileung kabur. Sanes. Tapi Justru Aki Aub anu kabur. Tapi Kang Kamileung oge anjeunna tatu di jero Ki. Anjeunna awakna sapertosan keracunan. Awakna leuleus satos kekengan ku Ajil anu namina Sastra Geni saurna mah. Gitu. Waduh, bahaya gitu. Sadayana parantos terang saha Ki Aub. Aku Aub hiji jalma anu memang jahat. Aki-aki anu ngagugulukeun kana kajahatan. Hiji jawara anu memang luhung ku ilmu jemar ku panalar tapi hanyakal. Ilmu na teu dipake kana kahadean. Samalah. Aki Aub teh mun teu salah boga murid anu ngaranna Ki Pedang Setan.
Sumuhun Aki, di pedang setan. Semali di pedang setan oge perantos bantruk sareng abdi. Ke acan dijelaskeun ieu teh. Kumaha pangda bisa dipilarian si Kamileung teh. Nah, si Kamileung lumpat kabur atanapi aya nu nyanak atanapi kumaha ieu teh. Selaresna si Kamileung kabita dicenah ku abdi ki. Namun di tengah perjalanan abdi liren margi katingali. Kang Kamileung teh menika cida pisan hausna nyun geuning eueut. Tapi saatosna abdi milarian cai. Kang Kamileung teh duka ka mana ki? Anjeunna teu puguh. Ih, maksad teh aya nu nyanak. Sumuhun ki. Ke. Terang kinten-kinten nu nyanakna. Pinumutkeun jalmi anu pasihan soratan katingal si Kamileung teh dicanak ka Guha Paningking ki. Ka Guha Paningking. Wah. Ka Guha Paningking. Guha Paningking mangrupakeun guha karamat. Anu teu bisa sambarangan jalma bisa asup. Kalau lobaan anak jalawak jawara yang asup ke Guha Paningking, tapi nu aya apal tempatna tapi teu bisa cara asup. Bisa asupna tapi teu bisa kaluarna. Eta kaayaan Guha Paningking. Tapi aya Guha Paningking ki. Aya. Punten ki, pami Aki terang di mana Guha Paningking. Abdi berangkat ke Guha Paningking pergi. Saudi jalmi anu pasihan terang. Kang Kamileung teh dicanakna ke Guha Paningking. Kaeyang. Eyang Raksadipa sanes. Sumuhun. Si Kamil Aki geus ngadenge ngaran si Kamileung teh geus lila. Dimimiti si Kamileung muncul nepikakeun ayeuna. Hiji jajaka ngora anu boga ilmu tapak dewa. Aji tapak dewa. Sumuhun ki. Si Kamileung sakanyaho Aki. Hiji jajaka anu tukang tulung tinulungan geus loba daerah-daerah, loba desa jeung warga anu pernah ngarasakeun pitulungna si Kamileung atanapi si Kamileung. Gelis tiah loba. Ki. Aki kur bisa nuduhkeun tapi teu bisa ngajajab. Tina naon ki? Tiah loba toheun. Guha Paningking anu aya di sisi gunung anu nangtawing. Eta gunung teh anu ngaran Gunung Kanari. Hiji gunung anu lumayan luhur. Sajabat ti luhur Gunung Kanari teh ngabogaan penjaga anu kacida pisan hebat lobana. Gunung Kanari sakabeh jalma pasti apal ka Gunung Kanari. Tapi teu sakabeh jalma apal naon anu aya di jero Gunung Kanari. Kaasup Guha Keramat ngaran Guha Paningking. Lamun hidup ayeuna boga niat ka Gunung Kanari nyaeta ka Guha Paningking, hidup ti dieu kudu lempang lilana saminggu. Lamun lempang biasa, tapi keur para jawara model hidup yakin. Dina waktu anu singkat hidup bakal nepi. Pisan ki. Ya hidup pada mangkat. Tapi nama ayeuna oge. Hidup teh kudu sehat heula. Hidup ulah asal ini. Hidup engke diantirkeun ku anak buah. Aki. Nepi kakeun perbatasanana Guha Paningking.
nepikakeun perbatasan anak wilayah Gunung Kanari. Atuh nuhun pisan Ki Sadeacan. Tapi abi kedah enggal-enggal ka ditu. Ulah rusuh sing tarip di sabab gua paningting kudu pinuh perhitungan mun asup ka Gunung Kanari kudu asup asak dina perhitungan sabab sakumaha nu dikanyahokeun tadi nu dibejakeun ku Aki yen gua paningking teh loba penjagaana tangtuna penjaga gua paningking teh lain bangsa jalema tapi mangrupakeun bangsa jin anu ngawasa di eta gunung kumatak tangtuna hidup ulah gagabah. Aki percaya hidup bisa yang harapan sakabehna tapi tetap hidup kudu make perhitungan anu asak yah lopa harita ungut-ungutan ngarti kana naon anu diucapkeun ku Jatiwarok. Jatiwarok mamatahan dirina supaya dina lumampah kudu tetep hati-hati. Aki, ya panganuhunkeun pisan ka Aki. Dan da kewajiban Aki. Kewajiban jalema urang tulung tinulungan ngabejaan nu teu apal. Nulungan kanu butuh, nalangan kanu susah. Wayahna hidup ayeuna kulantaran waktu oge memang geus rada sore. Mendingan keneh isuk ameh diri hidup bisa fit. Diri hidup bisa sehat jag-jag. Wayahna sapeuting ayeuna hidup di dieu heula nyiapkeun sagala rupana pikeun isuk hidup ini nu tangtuna kabutuhkeun waktu tanaga jeung pikiran. Hidup kudu ditungtut, hidup kudu tetep caringcing pageuh kancing saringset pageuh itak. Ulah balangah bisi aya mau ngamuk gajah mata. Siapkeun diri hidup. Sumohon Ki. Atur nuhun pisan. Yes. Ayeuna mah hidup wayahna nya cicing heula di dieu. Isuk-isukan ke diantirkeun nepikakeun perbatasan supaya hidup teu ngatok deui ku barudak we. Atur nuhun pisan Ki. Antukna diah lopa dina peuting harita. Daek teu daek manehanana oge ngarasa bungah keur diah lopa lantaran hiji guru anu bijaksana Jatiwarak anu kasebutkeun punyul dina ilmu kanuragan. Tapi punyul oge dina masalah ngahargaan ka sasama. Jatiwarak lalaki anu bageur, guru anu memang maha adil. Jatiwarak ngahukuman kamara siswa-siswana ka para anak buahna anu ngalanggar. Teu segan Jatiwarak nyarekan, teu segan itu jeung ieu na pikeun ngajadikeun anak buahna contoh pikeun masyarakat urang dinya. Mantak teu heran warga urang dinya hirupna tumanina genah. Sabab ku ayana paguron Lupat Jati. Tur muridna anu memang kacukup loba lain kur di daerah eta hungkul anu nyiar ilmu nyih cirih kana pangarti. Tapi di desa-desa lain, di kampung-kampung lain oke sarua nyuprih pangarti teh di daerah dinya nyata di paguron Lupat Jati dekat catur dina peutingna. Isuk-isuk diah lopa anu geus siap-siap. Diah lopa sanggeus beres sarapan, minum teh jeung sacabana. Jeung Jatiwarok. Jatiwarok oge harita mamatahan teu elat. Teu sakali kamari hungkul tapi rek init diah lopa oge tetep ngaomat-omatan kudu apik, kudu hati-hati. Caringcing pageuh kancing saring sepah. Diah lopa ini tinggalkeun eta pitempatan dianterkeun ku opat jalma anu dipercaya tangtuna ku Jatiwarok. Diah lopa henteu ngabantah nurut we lantaran ngahargaan ka Jatiwarok.
anu geus istilahna mengampihan manehanana bager ngahargaan itu jeung ieuna. Dir ibarat ka anak, ya ropa harita leumpang dijajab ku opat jalma teh diantir ku opat jalma. Opat jalma, opat anak buah paguron. Atanapi nya opat anak buahna Jatiwarok di paguron Tupat Jati nu ngantirkeun Jatiwarak. Katingali bager tur akrab ka Diah Lopa. Sajroning leumpang salah sahi urangna harita ngomong, Diah Lopa, Sumpun Kang. bili bade liren heula tuh milarian tuangeun atanapi naon? Akang sadayana bade. Nyari abdi mah teu langkung salira. Pami salira bade nya tangtos bade pangintenan. Tur nuhun pisan Akang meni bagir pisan. Ih, ieu mah tos kawajiban di paguron. Teu di naon namina teh teu diwiji-wiji saha wae. Kawajiban paguron anu sasar kedah di elingkeun. Anu kalangsu kedah di antirkeun itu jeung ieuna. Janten teu kedah sungkan. Atur nuhun pisan Kang. Mangga atur pina mah. Pilih bade milarian warung mah. Oh, sumangga mangga. Antukna sararea sanggeus nepi ka salah sahiji tempat. Eta na hiji lemur. Katingalina lemur teh anu gedena keranan. Opatan limaan jeung Diah Lopa harita areureun di salah sahiji warung. Jalma anu dieureunnan di eta pitempatan harita tarareuteub ka Diah Lopa. Sabab hiji wanoja anu geulis rancunit dihargaan ku opat jalma lalaki. Sararea geus pada apal. Yen jalma nu dihargaan teh tangtu hiji jalma anu nuhung ku elmuna. Kitu ceuk pamikir warga urang. Sampurasun. Rampes. Oh, mangga Neng, sok mangga calik. Bade naon ieu teh bade tuang atanapi Rasa nu bade tuang, Pak. Sareng ieu opat rerencangan oge. oh sumangga tuh mangga carali kasep mangga. Mangga cok. Ceuk si Mamang nu boga warung dareden. Geus kidu si Mamang nu boga warung kaladangan dahareun sangu. Jang Diah Lopa jeung opat balada. Sanggeus beres sor eta 5 alas teh dibikeunana. Seperti biasa we. Harita kabeh oge nalawaran ka warga anu area di dieu. Diah Lopa dahar menikot sumanget akeranan. Keur mah capek meureunna ongkoh. Nya kitu di opat anak buahna Jatiwarok. Jelas sararea ge ngarasa lapar. Sanggeus bareres daharna. Dahareun eta kabeh dicreng dibayar ku Diah Lopa. Sanggeus kitu Diah Lopa pamitan ka sararea nu aya di dinya oge ka tukang warung. Diah Lopa nepang-pang nama diteuteub ku sararea. Sabab hiji wanoja geulis diiringkeun ku opat jalma. Bukan ragah. Waduh, sahanya eta nga? Jika nama eta mah jalma beunghar meureun nya. Jika namanya jelema beunghar jika nama eta nu opat pangawalna katingali awakna ge cara rangkung badak kita. Mereka mana nya? Sanu nya kepanan teh mulai ditanyakeun itu tadi teh. Daerah trek dijakeun ge mere aku teh ngawukeun teh nanyakeun deui. Diah Lopa anu leumpang ditareuteub ku sararea. Wantukna Diah Lopa ngiles dina pengkolan. Sedengkeun di tempat lain di suku Gunung Mas atarapi Gunung Tomas aya hiji imah anu mana eta imah teh tohagan keranan sanajan di sisi gunung kan pedah jauh jeung batur we eta imah teh henteu ngahiji jeung batur eta suku Gunung Mas teh atarapi suku Gunung Tomas teh merupakeun suku gunung anu kacida pisan endahna jalmana di dinya saban poe tadi di eta pitempatan anu nyingkur jauh ka ditu ka dieu. Ya hiji imah anu gede tur tohaga dihuni ku sababaraha urang jalma. Sabab tetela geuningan eta teh mangrupakeun paguron. Eta paguron teh ngaranna Paguron Jalakmas. Paguron Jalakmas anu disesepuhan nyaeta ku Ki Jabal.
Kijabal hijal anu gagah sakti awakna teterak dikadek teterak ku senjata. Gagah ngan hanya kal tabiat Kijabal mangrupakeun bisa disebutkeun haok kadua gaplok teh lain bobodohan. Sorana anu ngagerung. Kijabal muridna anu loba, murid-muridna saban poe teh tara aya di tempat. Teuing ka mana eta muridna? Kan anu jelas murid-muridna sok neangan hadahareun ka tempat-tempat, ka kampung-kampung anu memang teu pati jauh teuing ti dinya. Pada apal badinyana. Sedengkeun di ruang tengah katingali aya dua jalma anu keur diuk. Sila. Nu hiji diukna bari ngaleh-leh. Romanana pias, sedengkeun ai pedang nama tetep kagaplek, sedengkeun anu hijina deui mah katingali kurtibah teu pati sehat hungkul. Tetela geuningan eta teh si pedang setan alias si Kondang jeung Ki Sabil. Si Kondang jeung Ki Sabil anu geus nepi ka dinya. Ki Sabil anu ngarasa capek lantaran mamangul si Kondang. Nepungan kanu jadi dulurna nyatana lanjutna. Anu ngaran Kijabal anu boga paguron. Sanggeus Kijabal datang hari pok Kijabal ngomong ke si Sabil anu jadi adi. Sabil, rek naon sia mamawa jelema model kieu ka dieu euy. Saha eta teh jeung urang mana deui? Ieu jalmi teh Kang. Ngaranna si pedang setan, ngaran asli jelemana ngaran si Kondang. Kunaon ku si lain make jeung dibawa ka dieu? Ieu kunaon jalma pangna bisa dibawa ka dieu sabab ieu jalma teh saha teh jeung kaula. Ieu ngaran si Kondang alias si pedang setan teh boga musuh anu sarua jeung kula anu ngaranna si Kamileung. Si Kamileung. Apal akang si Kamileung? Aing apal ai kang ngaran. Hiji budak ngora cenah anu ngabogaan aji kasakti anu hebat. Tapi aing can pernah bantrok, can pernah apal kawas kumaha babangokna eta jalma. Da ieu anu ngaran si pedang setan teh korbanna si Kamileung. Korbanna si Kamileung. Sakalian jeung nu jadi kabogohna nyaetana nu ngaranna si Diah Lopa cenah. Maksud ilaing dibawa ka dieu, nu maksudna dibawa ka dieu teh si Kondang alias si pedang setan. Sabab ngarasa ieu bisa dimanfaatkeun oge ku urang. Sabab si pedang setan kasupkeun hiji jawara anu gagah, anu dikenal di mana-mana. Gerakan pedangna anu memang meh teu katempo ku teu katuturkeun ku panon-panon jalma. Jadi siap mawa ka dieu teh artina ieu si Kondang alias si pedang setan teh tadi ubaran ku dewek. Bener Kang? Kumaha lamun geus diubaran tur cager malikan ka si laing? Moal mungkin, Bah. Moal mungkin. Sabab jalma anu jadi musuhna hiji jalma anu gagah tur sakti, anu sarua musuh kuring nu geus sababaraha kali bantrok jeung kuring can pernah meunang kuring di antarana. Coba atuh ari kuduaan mah si Kondang jeung kuring ngahijikeun elmuna sanajan tina beda sumber. Bisa mampu ngelehkeun si Kamileung atawa si Diah Lopa. Karti maksud ilaing ku dewek. Ku dewek ieu rek dicageurkeun. Tapi dewek hayang apal heula ieu. Kekuatan naon anu geus nyayang dina awakna ieu jalma. Jikan buka bajuna euy. Sanggeus kitu Ki Sabil ngarayap. Buka pakaianna si Kondang. Barang breh harita dina dadana katingali ngagempeng hideung. Sedangkeun getihna nu aya dina biwir anu geus katingali-ngali oge sarua hideung. Getih anu terus-terusan teu daek eureun ngaluarkeun sanajan teu loba tapi trep ngalay dina pababiwirna. Kurang ajar. Ilaing duaan bantrok jeung anu ngabogaan aji kilat braja. Tapi kula teu nyaho ieu kilat braja anu nyamber.
sabab aya dua sumber ilmu anu beda ieu. Maksudna Akang ieu wanoja anu pernah tarungna ngegabungkeun dua ilmu ngan sakanyaho kula anu aya ciri-ciri model kieu teh iwalti kilat braja anu dipiboga ku hiji jawara awewe anu ngaranna Nyai Ramping bener ngan eta jawara awewe nu ngaran Nyai Ramping teh lain kur ngabogaan aji kilat braja tapi oge Nyai Ramping anu ngabogaan aji Bangotongtong bisa jadi si laing jeung ieu jalma anu ngaran si Kondang jelas kabeunangan ku Bangotongtong anu digabungkeun jeung kilat braja. Jadi kudu kumaha tuh Kang? Tenang. Ieu urang di tarekan heula. Tapi memehna dewek tarekan heula ilaing tangtuna sebab ilaing tatuna teh sabaraha hebat euy. Teh sabaraha berat. Tenaga jero disalurkeun ku dewek ilaing bisa cager. Tapi beda jeung si Kondang. Si Kondang jelas kudu aya syarat anu memang kudu dilakukeun ku urang euy. Lamun hayang nyagerkeun ieu si Kondang. Kira-kira syaratna naon? Engke urang pikiran syaratna naon. Anu penting ilaing cager heula ayeuna. Dok buka baju ilaing. Baju Kisabil harita dibuka. Sanggeus dibuka katingali awakna nu gareuneuk harita. Luar biasa. Kemampuan ieu ilmu. Tada teuing lamun bener-bener ieu ilmu digunakeun pake ngahentak. Cacakan ieu ilmu pasti digunakeunana nanti sapenuh. Ieu ilmu digunakeunana ceuk hitungan kula kurtibah ku saparapat. Tapi tutumibana ka ilaing. Ceuk Ki Jabal harita bari gogodeg. Sabaraha kali gogodeg Ki Jabal ningali kana kaahengan eta ilmu anu nerap tur anu napak dina awak nu jadi adina. Gara rempengna katingali hideung jeung beureum katingali. Jadi ibarat anu kaduru. Jelas keur Ki Jabal anu geus apal tur anu geus seueuh ku pangalaman ngarti jeung nyaho ilmu naon anu digunakeun tanda pasti lain. Berangker kitu brolo harita Isabil ngutahkeun getih anu warna hideung lain di beureum eta getih teh tapi hideung sajabana hideung eta getih teh make jeung ngebul sagala rupa. Cunggal Isabil sabaraha harita ngacunggal awakna sanajan asa hampang tapi telas manehna sapuyeng wantukna kelek Isabil harita kapiuhan menang sabaraha waktu luar biasa. Ieu getih nebekakeun ngagolak kebenangan ajian ti eta musuh. Kilat braja memang hebat. Ceuk Ki Jabal harita. Ret Ki Jabal harita ngareret ka Ki Kondang anu keur nyangkere. Anu tetela Ki Kondang oge kapiuhan. Teu kuat nahan ka nyeri jeung sesekna napas anu kabeunangan. Lamun ningali kana warugana aing karunya. Untung babaturanana di aing. Lamun henteu sudi aing kudu ubatan. Ceuk Ki Jabal harita bari ngadeuketan kana awakna Ki Kondang. Tak 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 tak. Urat-uratna Ki Kondang harita ditotok supaya getih anu jadi racun henteu nyebar kana awakna Ki Kondang. Sanggeus kitu Ki Kondang harita nempelkeun dampaleungeun dina pelebah tongongna atanapi Ki Jabal nempelkeun dampaleungeunna dina pelebah tongongna. Set set set. Ki Kondang anu narik napas tarik. Tiga. Sebrot. Harita katingali dina sungutna si Kondang
nyebrot getih anu katingali ngebul leuwih tarik ngebulna tibatan getih nu kaluar tina awakna Kisabil. Konang harita nu langsung ngakuprak anu kapiuhan geus teu inget di bumi alam. Sanajan racun sabagian geus kaluar, tapi tetep aya racun-racun anu memang ngajadikeun awak Ki Kondang anu tir ibarat eueuh tulangan. Leuleus sapada harita. Tidinya si Kondang ku Ki Jabal terus diulus yang kitu dari adina Kisabil. Ngan pedah Kisabil mah dalantaran tatu nanti sabaraha. Heuleuh sapoe ge Kisabil geus saha sehat jag-jag ringkas deui. Tapi si Kondang tidinya ngadon gering teu usik teu malik. Awakna ngajajapang di ibarat bugang. Panon anu berolak-berolek we harita. Ngomong anu lero ngajadikeun si Sabil karunya. Pok Kisabil harita ngomong ka si Kondang. Kondang, ilaing ayeuna geus aya di paguron Jalak Mas. Geus aya di imahna lanceuk kaula di paguron lanceuk kaula nyatana Ki Jabal euy. Ilaing kudu kuat sabab engke lamun ilaing cager kudu latihan. Pikeun malas pati malas dendam ka hiji jalma nu ngaranna si Kamileung oge kanu jadi kabogohna. Anu ngaran dia lopa. Si Kondang anu diajakan ngobrol harita kur tiba ngareret we ku panonna. Sob manehna dina ngomongna oge rero. Geus euy, ulah loba omong. Wayana ilaing cicing heula di dieu. Sabab dewek ayeuna jeung Ki Jabal arek ikhtiar pikeun neangan piobateun jang ilaing euy. Sabab obat jang ilaing tangtunan teu gampang. Geus dewek ditinggalkeun heula euy. Di dieu aya murid-murid di paguron Jalak Mas. Si Kondang harita kirah ngerecemkeun beungeut tananakeun ngan. Sanggeus puguh kitu mah si Sabil jeung nu jadi lanceukna nyatana Ki Jabal harita kaluar. Sanggeus nitipkeun Ki Kondang ka anak buahna Ki Sabil. Atambi ka anak buahna Ki Jabal. Di tempat lain si Kamileung anu sarua ngagoler we harita sorangan. Awakna nepi ka karasan siga nu kabulusan. Eta gua teh kacira pisan tirisna. Awak si Kamileung nepi ka ngakibrig harita. Asarek paeh asa henteu meureun ceuk si. Kayaan awak anu tatu tur leulis. Si Kamileung anu jelas-jelas kasiksa pisan dina teu jero. Eueuh nu malire, eueuh nu itu, eueuh nu naon. Aduh. Ceuk si Kamileung harita kegoakan serangan dina jero guha. Samalah nepi ka ngagrowok segala rupa si Kamileung nahan. Nyeri anu kacida bisa nyeri. Si Kamileung bubuhan jelemana kawas kitu si Kamileung mah baong jeung itu jeung ieu. Keur mah disartaan ku boga pangarti anu kuat. Si Kamileung harita sanajan tina kaayaan kitu tetep manehna ingat. Yen manehna kudu terus-terusan diajar. Masalah cager jeung henteuna kumaha engke ceuk si Kamileung. Nu penting manehna diajar we heula. Aduh. Aduh. Aing kudu diajar tetep ya. Ceuk si Kamileung harita bari ngoronang. Nyampeurkeun kana batu anu lempar anu mana eta batu teh aya sababaraha gambar. Jurus-jurus anu memang terusan tina tapak dewa. Si Kamileung anu nyoba musatkeun tanaga jerona harita. Sep. Aduh. Si Kamileung harita ngarengah panjang. Lantaran pas tanaga jerona harita dipusatkeun. Rasa loba dadana asa nyetung nakranan. Nyeri anu kacida bisa nyeri. Tapi kada si Kamileung terus-terusan we. Kitu jeung kitu saban poena si Kamileung. Si Kamileung dia nanti di guhana kurang leuwih geus aya kana 5 poena. Di poe ka poe si Kamileung harita anu can nunyukeun dirina cager. Tapi dirina oge henteu nunyukeun diri anu kataterusan. Tapi sanajan kitu duka kunaon si Kamileung rasa semangat jeung kuat we awak. Sanajan nyeri kumaha nyeri si Kamileung masih kena bisa ngoronang, masih keneh bisa latihan, masih keneh
ngagunakeun tenaga jerona sanajan henteu sapinuhna. Si Kamileung terus-terusan harita latihan. Sanggeus si Kamileung mereskeun dina waktu anu ka-7 poe, ka 5 poena. Jurus-jurus anu memang kur beres sajurus. Dina sajurus eta ngandung sababaraha bagian dina jero jurusna. Anu aya tertera dina batu, kabeh kudu dipelajari ku si Kamileung. Si Kamileung anu awakna lungse jeung leuleus lantaran teu mangih-mangih sangu, teu mangih-mangih cai da eueuh dirinya. Sedangkeun kaluar oge si Kamileung teu apal ka mana. Lantaran eta guha teh lir ibarat eueuh lawang eueuh naon manehna sigah nu aya dina jero ruangan tapi eueuh liangan. Keureuh si Kamileung harita cek prabasina kop badak kop mau. Sanajan memang didinya moal aya badak moal aya mau. Rek paeh sabodo rek henteu ge. Alhamdulillah kitu cek si Kamileung. Sabab kaayaan manehna nu kacida pisan darurat. Iwali hiji-hiji ngamanfaatkeun gambar anu dina dinding. Si Kamileung harita ti isuk-isuk terus ngalatih diri. Sanajan dina kaayaan lemah. Jorelat si Kamileung harita jojorelatan. Awakna nuju juralitan. Sesekali si Kamileung harita ngahajar kana batu anu aya di dinya. Gerak batu katingali oyag tapi henteu nepi ka hancur. Jurus-jurus ampuh anu dilaku teh anu digunakeun ku si Kamileung. Nyaeta tina jurus bagian anu ka-10. Anu kakara dipelajari ku manehanana jurus eta bagian ka-10. Nah, tapi tina jurus 10 kahanapna boga akar-akar jurus anu memang teuing sabara jurus loba. Ngan kasebutna we akar anu teh jurus anu ka-10. Si Kamileung harita ngawatek kamampuanana sakumaha gambar anu aya di dinya. Geuna duanana disilangkeun dina pelebah dada. Si Kamileung harita ngatur napasna. Sedot dibuang, sedot dibuang, sedot dibuang. Dina kana katilu kali na manehna nyedot. Dina cara ngabuangna manehna harita ngagebrageun awakna. Hiu blesat. Katingali aya cahaya anu ngablesat nuju kana ngarah kana batu. Beledag eta batu hancur sapada harita. Si Kamileung harita ngarasa kaget. Sabab tetela kemampuan jurus tina 10 teh luar biasa hebatna. Tapi kakeun batu anu sagede meja nu aya di dinya di juru hancur. Sarta goha ge lir ibaratkeun murutuy harita. Aduh. Tetela hebat berarti aing geus narima ajian anu ka-10 ya. Aduh. Si Kamileung harita rek seuri tapi teu tulus lantaran karasa sesek dina pelebah dada. Lai getih anu warna hideung keluar deui tina bibirna. Lai eta getih teh diusap ku dampaleungeunna. Aduh, aing masih kena boga tatu anu kacida pisan beratna ya. Kumaha nasibna si au bieu aki-aki edan teh ye. Aduh. Kamileung harita nu karasa sabeuki panas. Kubrag si Kamileung harita ngakubragkeun diri. Lantaran teu kuat nahan panas anu kacida panasna dina pelebah dada manehanana. Si Kamileung harita kalempreh perinahan napasna. Hayang nginum hayang itu tapi ka mana si Kamileung antukna manehanana. Kur bisa pasrah naon anu bakal kajadian. Sedengkeun di piluaran. Dia lopa anu terus-terusan leumpang harita. Dia lopa anu ngarasa batina kuat tur deukeut jeung si Kamileung. Dia lopa mentangkeun ajianana. Pikeun narawang di mana ayana si Kamileung. Dia lopa nangtung mancuh tina tangtunganana sedengkeun 4 anak buahna anu memang geus baralik. Dan nyebutkeun oge bakal diantarkeun nyaeta ka wilayah ka perbatasan Gunung Kanam. Perbatasan Gunung Kanari teh kacida pisan legana tangtu. Ayeuna dia lopa geus asup ka wilayahna Gunung Kanari. Anu tangtuna keur dia lopa kudu leuwih hati-hati sabab sakumaha omongan guru anu jadi guruna di Lupat Jati nyaeta Jati Warok. Omat-omatan kudu caringcing jeung waspada. Sabab
gunung anu rek dilewatan, gunung anu rek didatangan mangrupakeun hiji gunung karamat anu dijaga ku bangsa siluman selemin jeung jin. Ingat kadinya dia lopa ge harita ningkatkeun kawaspadaan. Curilat dia lopa harita cucurilatan terus nangtung mancu dina tangtunganana. Dia lopa ngawatak aji sabda pangrung. Pikeun ngadenge sora-sora anu memang jauh teu kadenge ceri lahir. Tapi ceri lahir. Ya lopa oge harita mentangkeun aji silumana supaya manehna bisa apal di mana ayana. Panerawangan gaib anu digunakeun ku dia lopa harita memang tembus ding guha, tapi dia lopa teu bisa ningali di mana ayana si Kamileung. Si Kamileung lir ibarat ditutupan ku lalangse anu warna hideung anu teu bisa dibuka ku sing saha wae. Ya lopa nu antukna harita ngarahuh ngarasa capek sorangan. Teu hasil nempo si Kamileung. Padahal getaran manehna nu geus kacida kuatna yen si Kamileung aya di wilayah dinya. Aing kudu kumaha atuh ieu teh. Kang Kamileung, aing perasaan aya di daerah ieu tapi Kang Kamileung teu pernah nyaho di mana. Semangat aing teu bisa manggihan di mana gua anu disebutkeun teh. Di mana? Gimana gua paningking teh tuh? Titiah lopa harita berurat teret. Barang keur kitu harita seor angin ngabejaan. Yen waktosna nu kabijang seer.